Bismillah abdi ngawitan ngangitna dom ngahaleang pepeling kajal marea sangkan apal ka Gustina talkin dikir gapurana wawuhan heula hatena hade jalma ku hatena goreng oge ku hatena ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan Dikir jahar satarikna hudangkeun ilahiyahna singkahkeun syaitaniyahna nepi ka ngemplong hatena kesel tur ambek ngahiji rudet pikir sareng ati kade urang ati-ati bilih katipu deui ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan Pangersa ngabimbing ikhwan jeung akhwatna eling riadoh berang jeung peting suci ati wening pikir istiqomah di udagna nanjeur ati tur pikirna ludeng hirup di duniana nepi balik ka Gustina ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan Zikir khafidina ati kade ula elat deui di mana wae ge jadi hate mantengna ka Gusti hirup tengah jadi gimir lantaran Gusti nu ngaping unggal usik jadi eling cicing oge jadi eling ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan dihias akhlak nu hade lain dunia nu mepende ilahiyah jadi gede hate tempatnya rande Bager hate matak bagja nu teu aya papadana lain ku harta jeung banda tapi ku akhlak nu mulia ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan ieu mate ki enceha pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan pinuh kabarokahan Gusti pertela na diri mangrupa akal jeung budi sing hade sing ati-ati nyucruk jalan sing kaharti hate teras diropea sangkan diri tesulaya Gusti teras mere beja dina ati tempatna ieu mate ki enceha pinuh kabarok
kabarokahan, pinuh kabarokahan, pinuh kabarokahan. Pangersa atawaleh ngawajang hate nuleh, pitutur teu pernah lepeh, lahir diri nu dareh deh. Tah kitu cara na Gusti dina ngamuliakeun jalmi, lain ku dunia nu ngeusi, tapi ku akhlak nu bersih. Ieu mah teki enceha pinuh kabarokahan, ieu mah teki enceha pinuh kabarokahan, pinuh kabarokahan, pinuh kabarokahan.